Teu kaur nempo sok kabitaan nempo batur ngonten nyeun cibay menikot hayang teh. Nyeun urang ge nurutan cekeng teh ieu bumbuna bawang bodas bawang beureum cengek. Cina ieu asupkeun heula kana wadah ieu teh saparapat dibagi dua. Make bumbu sedap sabungkus. Caian we kira-kira 2 gelas atau sacairna we pokona mah encer ieu teh besti. Tuh kira-kira siga kieu we besti tinggal diencernya geyur-geyuran jiga cai. Gorengkeun bumbu nu tadi bawang bodas bawang beureum cengek nu geus digiling. Geus asak bumbuna asupkeun wortel menang marut jeung hayam menang nyuiran. Sakalian we lah jeung bawang daunna. Kusang kaseng bumbuan ku bumbu sedap satengahna we tong asin teuing. Uyahan saeutik gulaan saeutik. Pokona mah rasa mah selera we kumaha niat sageunahna. Tambahan ladaku. Caritana mah geus asak we ieu teh. Ayeuna asupkeun acina nu tadi. Galokeun we tong asak teuing keun bae nu penting mah ngagumpel we besti. Teu kudu kot acina asak nepikeun ka herang nu penting mah ngagalo we tunggal hariji. Bae bodas keneh oge. Dangke oge digoreng bakal asak. Ayeuna urang siapkeun kulit lumpiana. Kulantaran urang boga kulit lumpia nangan saeutik adonanna loba keneh nyieunna nu jumbo we nu galalede besti. Ari ngalipetna mah babari tong boroning kolot budak ge bakal bisaeun ieu mah. Rapetkeun we tungtungna teh make adonan acina keneh dirapetkeun tuh ditampel-tampel rapet we. Sakitu geus nyieun nu galalede ge ieu teh anggar keneh nya sakeneh adonanna teh besti. Lamun nyieun ukuran 1000-an mah nu laleutik ieu teh bakal jadi loba teh. Ieu tadi teh hayamna kudu saparapat wortelna 2 siki. Mun dijieun ukuran anu 1000-an mah jigana teh ieu jadi 30 siki leuwih wae. Caritana mah geus asak besti tuh digoreng kalaka anteng hayu we ngocoblak urang huapkeun heula ayeuna mah tinggal ikot ngararambai kieu ngeunah besti. Ya puguh atuh ieu mah ngeunahnya ada jerona ge ayam suwir make wortel. Ari keur dagangeun mah lobaan we acina tong loba teuing hayamna. Mun ngajualna ukur 1000-an mah da moal kaharti besti. Mun kos kieu mah meureun ngajualna ge kudu 3000 mah da bararadag ieu mah. Tas sakitu heula resep cibay ti Abi besti.